geus komplit geuning pakaian hidup eta daw geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupina parantos komplit kula diantawisna Sinjang Wasunona watekna sadajana aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kancana syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara aduh ya hayang sakali-kali mah dewe kah dibawa ka luhur oh sakalian dek dibawa ge aing ku Pak Koan ku Pak Hoan dek dibawa tumpak kapal nu deukeut teh ning sieun ragrag jantung aing mah aduh ampun aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe Tieyang Kasep Batara Basuki pingaraneun hidup teh Badalungan Timang Badalohor alah lain ngaruksake mere ngarantes eta mah Purabaya Tieyang Kasep Purabaya Arim Bisuta Bima Putra Pandu Putu syukur bagya di abdi namih deui kura-kura ninja Timang Power Ranger sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh Tieyang Kasep satet ngaran hidup teh Gatot Kaca Bagja adi Bagja tah ayeuna sok rengsekeun heula eta pakaian anu teuterak ku pakarang teh geuning ieu Madipati oh leres baju krean Takusuma geura pakekeun sae glung cupit siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur raksukan krean Takusuma pengawasan horanana Braja Hingkang Tumama ditampi eyang sok gerareng seken sinaga persona amit los hoyong sarang paman Arjuna pek gera sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di Baleirung oge Bapak Semar asta jinga dawala sae kurang lalajoana deres para cuata marasaga cuata paralawanten bayar aya pada mansat kana Mega Duta mana
urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik Pangindrajala dek numpes angkara murka nyaeta naga persona syukur bahagia iya anu disaurkeun ku Kakang semua Raden Gatot Kaca sadayana para dewa sami reus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardada itu kayaanana halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kendengane pun solontongan dia